Kasep gelis anaking oge ibu miwah bapak salaku sepuhna kabagjaan pikeun kulawarga bagja nu tayah hingga ayeuna hidup sejak medar meber layar tarik jangkar sejak ngambah sagara rumah tangga ibu kali bapak anu ngatik tileletik ngatik ngadidik ngaping ngajaring ngais berang jeung peuting ngais ku kadedeh ngais ku kanyaah ngais ku kaasih ayeuna hidup geus dewasa rek ngawangun rumah tangga anu miharep ridho ti Allah subhanahu wa ta'ala tah kukituna sateu acan hidup medar jengkar meber layar tarik jangkar ngambah sagara rumah tangga ngalangkungan ieu acara hidup gera bersihkeun tina rareget tina kokotor tina dosa anu kanu jadi indung jeung bapa dak lain bisi geus pasti hidup sari lagu melar di alam dunia pasti loba kasalahan loba kahilapan loba dosa jeung nu karasa nu teu karasa geura teuteup kasep geura teuteup ibu hidup kasep anaking geura teuteup ibu hidup geura rangkul ibu hidup geura ucapkeun nuhun geura penta doana geura penta pangampurana kanu jadi indung beral anaking anak mama beral anaking anak ibu didoakeun hidup dina ngambah sagara rumah tangga mulus rahayu berkah salamet beral gelis beral kasep anaking tos gentosan mangga ngalih kasep gelis anaking cep diki neng intan ibu hidup ayeuna sanes dua sanes hiji punten ngalih heula gentosan heula gentosan heula gentosan mamah ya ibu hidup ayeuna sanes hiji gelis ibu hidup ayeuna janten dua mitoha ukur ngarana mitoha ukur basa tetap eta ibu hidup kene anu wajib ku hidup dipikanya dipika asih dipika hemat mangga geura teuteut geura suhunkeun doana geura suhunkeun pangampuran doa indung daya halang nembus ka langit katujuh padahal anaking gelis kasep didoakeun ku mamah moga-moga hidup sing pinanggih jeung bagja parantos kasep mangga ayeuna digentosan ku bapak mangga ramakna gelis anaking lain wae indung anu gede jasana dina kahirupan hidup aya sosok bapak anu kacida gede jasana
Aya doa Bapak tah ayeuna hidup setiap mentah hampura kanu jadi Bapak. Ih abdi hampura nurum masa gede dosa can bisa mulang tarima ka Bapak nu loba jasa kasep kira tetep Bapak hidup kira gabrug ku hidup kira ucapkeun nuhun kira penta doa nak kira penta pangampura nak lah mandar hidup pinanggih jeung bagja beral anak king beral kasep pangdoa Bapak marangan hirup hidup terus ngalih kasep lain indung wae anu jadi dua Bapak hidup oge ayeuna jadi dua mitoha ukur ngaranna mitoha ukur bahasa sarua eta Bapak hidup keneh anu wajib ku hidup dipika nyaah dipika welas dipika asih dipi hormat ku hidup kira penta doa kira penta pangampurana beral anak king dinoakeun ku Bapak moga-moga hidup sing pinanggih jeung bagja tuluykeun ka nyaah Bapak tuluykeun tanggung jawab Bapak Bapak mikanya ka hidup beral anak king beral gelis beral kasep angkat kira tetep Bapak hidup kasep gelis kira penta doa kira penta pangampurana atas mangga acara sidang sungkeman parantos lengse diteraskeun kana adat anu sanesna nyata mangga panginten kuah pelingkung heula mangga mangga sakantanan mamahna atanapi ibu ramana ngadeg acara huap lingkung ngandung simbol hidup dileletik di huapan kudu jadi indung sareng Bapak di huapan kukanya di huapan ku kadeudeung di huapan ku kaas mangga Bapak disarengan neng macalik Bapak disarengan Bapak ngadeg ngandung simbol dileletik di huapan ayeuna mangrupikeun huapan anu pamungkas huapan anu terakhir Bismillahirrahmanirrahim atas iya ayeuna kantun ti Bapak huapan pamungkas dinu jadi Bapak beral kasep dileletik hidup di huapan kudu jadi indung jeung Bapak ayeuna hidup sing bisa nyiargi payah sorangan hidup sing bisa nyiargi sorangan didoakeun ku Bapak Bismillahirrahmanirrahim atas
mangga ayeuna aya hiji deui mangga ibu tiasa calik kana par ibu paling calik atas kana tempat sate acan ayeuna aya hiji deui upami hiji berarti kedah diparebutkeun cobi engke dina etangan katilu diparebutkeun sok mangga diatur hiji dua setengah tilu alhamdulillah kenging ku saha oh kenging ku adiki tos nikah mah teu kenging ku nyalira rezeki rezeki neng rezeki jantan kedah dikumaha kedah dibagi dua mangga tah gitu silih berbagi kanyaah berbagi kasih silih rawasan tah gitu geuning si mah tingali atos ngartos tingali geuning tah silih huapan ku kadeudeung silih huapan ku nyaah mangga tah tiga alhamdulillahirabbil alamin acara huap lingkung parantos rengse ayeuna janten umuhun heula di eueutan silih banjur ku kadeudeung banjur ku kanyaah mangga bade ku nyalira wae mangga kayak dipoto kedah tah ayeuna silih eueutan tah gitu teu keng asa-asa neng atosah tah gitu aduh seueur debat ya seueur debat mangga bismillahirrahmanirrahim ana teu sabarannya si tingali enggak ayeuna diteraskeun ku bakakak urang pabetot-betot bakakak sami margi bakakak mung aya hiji janten kedah diperebutkeun cobi ngadeg cobi canda heula rada pageuhan ya neng nyepengna margi eta plastik bilih lesang leueur angkat heula neng kangge dipoto iya angkat iya tuh angkat atas iya mangga dina etangan katilu dibetot cobi saha nu keng nu ageng atana pisami bismillahirrahmanirrahim hiji dua tilu nya tadi diwartosan sing pageh nyepengna tapi teu sawios berarti neng nu kenging ageng tah ayeuna nu ageungna simpen anu alitna dituang dibagi-bagi ieu ngandung simbol upami gaduh rezeki disimpen sapalih dituang sapalih papayun neng papayun cepeng kuduaan ada ke neng ada nggak tong asa-asa gelis tong asa-asa kasep sok tahan sok dudugi kawengi tahan tahan tuh atos meureun hawa atos aduh iya kameramen kena dipecat ya aduh cenah ngagawekeun kangge nu salajeng nanya eta meupeskeun endog meupeskeun eta harupat ieu
melem harupat ngandung hartos. Harupat lir diibaratkeun amarah. Harupat dibelem api ngalambangkeun amarah. Dina rumah tanggi tinangtos moal mulus wae tinangtos bakal pendak sareng amarah, bakal pendak sareng kaambek. Tah upami pendak sareng kitu ya mangga pendak sareng kaambek hidup sing tiasa mareumanana anginnya mana harupatna aya teu acannya ditahan yang ditutupan sekedik tah gitu ya mangga harupatna dibeuleun iya kak ngakendi upami amarah berarti kedah dibasuhan, kedah ditiiskeun, kedah dibanjur lebetkeun kana kendi ditiup tah terus dipotongkeun dipicen potongkeun kuduaan gelis mon lebetkeun heula dibasuhan dibanjur ngandung simbol upami aya kaambek aya ka amarah geura tiiskeun geura basuhan geura abdas maksadna mangga atas terus dipotongkeun kasep dipotongkeun kuduaan simpen heula kendina apunten kendina can lekeula iya dipotongkeun kuduaan terus dipicen sing tebih picen adat goreng aa picen adat goreng eneng picen sing tebis iya picen mangga alhamdulillah ayeuna mepeskeun endog ngandung simbol mepeskeun kasucian neng bakal dipepeskeun kudu janten caroge nya eta adiki mangga kaluhurkeun lancingan neng iya ngandung hartos neng kedah bakti kanu janten caroge kedah tumut kedah taat kedah ngabil tos gitu. Mangga dikawitan dikawitan ku bismillah sejak mepeskeun endog bismillahirrahmanirrahim 1 2 3 aduh alhamdulillah atos apa bes atos latihan kangge keongi tas gitu tas dikumbah neng dikumbah dibersihan tak gitu ngadung hartos neng sing babakti sing bela kanu janten caroge saatos beres saatos dikumbah dilepetkeun deui neng kana sapatu tah gitu geuning hidang iya alhamdulillah rengsek beres angkat angkat tangan aku sekedar ya. Sakedap ditahan tah gitu engkege upami neng nagok angkat ku anya tong di atas andung hartos silih bantu silih pikanya silih pikadede tak ayeuna anu terakhir pangintennya mepeskeun kendi cepeng neng kendina mangga dicepeng kendi kuduaan mangga nyepeng
mangga cepeng kendina kuduaan tah gening tos ngartos geningnya. Ai kendi aya dua bagian, aya bujur kendi, aya hulu kendi. Tuh neng teu acan di pasihan terang tos ngartosnya nyepeng huluna, si Aa nyepeng bujurna jantan tos alhamdulillah tanpa dikasih petunjuk gitu atos ngartos. Cobi ayeuna latihan heula kaluhurkeun terus kahandapkeun iya kaluhurkeun deui kahandapkeun deui iya angkat kaluhur dedetkeun kahandap digoyang digoyang goyang goyang tuhnya cerdas alhamdulillah. Angkat kaluhur dedetkeun kahandap digoyang digoyang goyang goyang. Tos cekap latihan sakitu wae atos cerdas tos paham. Yuk ayeuna kendi urang pepeuskeun mangga sok pepeuskeun mepeuskeun unek-unek mepeuskeun emosi mangga mepeuskeun masalah kuduaan jantan mepeuskeun masalah kedah kuduaan bismillahirrahmanirrahim. Teu aya anu ieu nya uihan deui teu aya anu emang ieu mah hipu kedah aya anu nuhun sakumaha kiatna oge tanagi upami hipu mah nya moal pepeusnya tuh gitu moal pas tiasa pas teu kadinya cobi sok pas kirang payun berarti kirang payun cobi kirang payun cobian teu sah teu peupeus mah diulang tos berarti kiat tanagina kanu hipu oge peupeus. Alhamdulillah itu kendi peupeus nu ngaler nu ngidul nu ngulon nu ngetan ngandung hartos neng upami si A angkat ka kidul angkat ka kulon angkat ka wetan angkat ka kaler widian ku neng asal nu angkatna angkat aya dina ridho Gusti. Alhamdulillah acara adat atos rengse panggentan ayeuna di lajeng anu pamungkasnya eta acara sawer panganten. Ieu sawer mangrupikeun hariring nu mangrupi dangding janten supados tertib sateu acan aya komando awur-awur teu kengwa ka diawur. Hariring nu mangrupi dangding hariring ieu mangrupikeun papatah pituduh pituah kangge panganten. Mangga urang kawitan sakedap santai we Bu Pak margi hariringna ieu sajam setengah mangga urang kawitan